Nyesehan jeung gegeroh katampian waanah anu satempuyakan mungpung eueuh batur. Assalamualaikum Besti, patepang deui nya sareng video keseharian Abi. Hayu Besti, baturan Abi nyesehan jeung gegeroh nya katampian waanah. Tadi sameme si seusehaneunana sareng gerohaneunana dicanak katampian teh nya Besti ku Abi teh ditempo heula si tampianna teh aya batur atawa henteuna geuning. Tah alhamdulillah teu aya batur nya Besti, jadi moal ngantri geuningan jadi buru-buru we ku Abi teh dicanak seusehaneun jeung gerohaneun anu geus nampuyak ieu teh. Sanes ku alim ngantri-ngantri teuing tapi ketangnya Besti. Tapi sok karunya kanu ti payun datang. Soalna upami terangeun Abi nuju pipidioan kieu mah nya sok aralimeun geuning bareng ka jaman teh. Saurna teh izin bilih ka video. Jadi eta teh sok ngarelehan geuningan jadi Abi nu sok ti piwarang di payun teh. Jadi karunya geuningan jabeningkeun Abi henteu enak mah nya torojol pang paneurina di piwarang pang payuna kitu ning. Tapi ku alhamdulillah namanya cai ieu mah alhamdulillah pisan dianggo ku sararea oge cekap we geuning Besti. Tuh geuning Besti di dieu oge nya bari ngocoblak teh entos bade beres jeung ngosokanna mah tinggal Abi teh. Jeung ieu teh Besti nya loba pisan geuning gerohaneunna mah, tapi lamun ceusehaneunna mah ieu teh kur sakedik dilanjut we ku Abi teh rek diseusehan heula samemeh ngabersihan eta si gerohaneun. Naha cenah nya lamun anggeuskeun heula hiji-hiji eta gerohaneunana bersihkeun heula. Heueuh pan Besti tadi teh nya kuraridu geuningan jeung maan tripod maan itu maan ieu jadi we poho ieu teh maan baskom geuningan jeung gerohaneunana. Di ieu we nya si seusehaneunana diheulakeun ieu teh disangsang-sangsangkeun heula tadina gantarna geuningan. Tah si emberna rek dianggo si piring bersih. Naha atuh mun pake deui we eta anu tilas tadi wadahna. Heueuh pan Besti nya eta teh si wadahna teh geuningan carang jadina teh lamun misalkeun ku Abi dianggo deui teh jadi sok sieun kitu nya wadahna teh kotor deui. Soalna eta teh nya paragineuneun baskomna teh taneuh keneh Besti. Jadi sok sieun medok deui kitu ning kana piring anu tos meunang mumah teh. Tuh teu karasanya Besti ayeuna mah gegerohna ge entos bade rengse we pokona mah ieu mah alhamdulillah pisan. Ayeuna mah kantun ngaberesan nya terusna teh ngawadahan eta we si seusehan ning Besti. Tah sakitu wae video ti Abi nya Besti-Besti pokona mah hatur nuhun pisan kanu tos nongton video Abi dugi ka selesai. Assalamualaikum.